Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kapara wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng sim kuring aljunta tea. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu kadalapan. Seteajan dikawitan sakuma biasa Kang Junta sejangemutan kasadayana palawargi kade hilapnya diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Hatur nuhun. Dina episode anu tipayun Kang Junta parantos medarkeun carita yen sawaktos ieu mangkisrun ditaros ku ama Eyang Mirsa acan ge kebat ieu mangkisrun teh ngajawab kana satiap pertaosanana ieu ama Eyang Mirsa jol ujug-ujug teu pupuguh aya sora anu ngaguru seah di saluareun imah. Tetela geuning eta sora teh mangrupikeun sakumpulanna manuk anu jumlahna kaitung ratusan anu datang ka eta patempatan. Saatosna ditelaah eta kajadian teh ku ama Eyang Mirsa, tetela geuning eta manuk teh ngahaja diondang ku Mangkisrun ka eta patempatan anu tujuanna teu aya lian supaya bisa nyumputkeun jati dirina anu sabenerna. Jadi we teu tulus ditarosna ieu Mangkisrun teh ku ama Eyang Mirsa. Tapi da ieu ama Eyang Mirsa teh sanes budak kamari sore anu beunang kabobodo kitu wae. Ku sakadrat netra oge langsung katebak ku ieu ama Eyang Mirsa yen eta teh samata-mata pagaweanana Mangkisrun anu ngahaja ngalejokeun ka dirina jeung sambara. Saatosna eta kajadian teras we ieu nuduaan teh nyaeta sambara jeung Mangkisrun teh dijurungkeun ku ieu ama Eyang Mirsa pikeun ngalaawi ka palebah tonggoheun bumina keur ngomean pager anu ruksak tea. Ngan dipapadonan ieu nuduaan ku ama Eyang Mirsa teh supaya ulah kumawani ngulampreng ka talaga anu palebah tonggoheunana pisan bisi meunang akibat. Tah kumaha cenah kaayaan dina eta talaga anu angker teh jeung saha cenah eta wanoja anu sok aya di tengah talaga teh jeung bakal pasangbrok moal ieu sambara jeung wanoja anu aya di tengah talaga eta teh. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng teh dina episode bagian anu kadalapan. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Kecarioskeun ieu kaayaan talaga anu aya di saluhureun kampung Nanggay Rasa
anu mana eta talaga teh pada mikasieun ku warga masyarakat kampung Nanggay Rasa. Kusabab eta kupeda cenah sok aya wae anu nemongan nyaeta hiji wanoja anu sok make baju sing sarua bodas. Dina pas waktu pasosore sakitar dina jam 4 jeung ku kabeneran pisan pas ninggang dina mangsa poe katilu bulan anu katujuh. Ieu kaayaan talaga teh tiisieun pisan menit comrek. Teu aya pisan hiji oge makhluk anu ngulampreng di eta patempatan. Ngan saukur sora cai talaga anu saserepetan katebak angin jeung sora dangdaunan anu oyag-oyagan dina tangkal anu aya di sabudeureun eta talaga. Tekung silila jual gaya bag gue aya nu hiber ngagaleper ti awang-awang duka teuing ti mana datangna ngalayang di luhureun eta talaga. Tos kitu terus celak weh nangtung di tengah-tengah eta talaga. Teu heuleut sabaraha lila ti eta jol gelik we aya sora suling meninga gelik matak nyereset kana hate. Tetela geuning eta makhluk anu hiber ngagaya bakti awang-awang teh anu terus niup suling anu meninga gelik di tengah-tengah talaga teh nyaeta hiji wanoja anu tos kawentar geus jadi omongan sabiweur hiji di sabudeureun masyarakat kampung Nanggay Rasa. Nyaeta wanoja anu sok aya nembongan di tengah-tengah eta talaga. Tos kitu tepuguh-puguh jol jerit wa eta wanoja teh ngajerit maratan langit jiga-jiga anu kanyerian. Terus we ngahing-hing cirik meuni eurih-euriheun. Keur kitu jol korosak we ti kajauhan aya sora jigah pangpung gahring anu katincak. Tetela geuning ti saprak ti mimiti ieu wanoja datang geus aya jalma anu nyerangkeun ti kaanggangan. Atuh sontak ieu wanoja teh ngareret ngadilak mencong ka eta datangna sora bari keuretan panon anu seukeut tur galak. Bari nyarita semunyentak. Saha eta? Kumaha wani ngulampreng kaya patempatan? Hayo sia. Keluar. Gara nemongan anjeun. Kitu pokna ieu wanoja teh nyaritana bari pinuh ku amarah. Dibarengan jeung kekerot. Terus weleungeunna ti paparekat nandakeun ambek anu kacida. Kituna teh nyaritana ditujukeun ka jalma asing anu nyerangkeun dirina ti kaanggangan anu masih keneh nyumput teu acan nembongkeun diri. Sabab ieu wanoja teh dirina ngarasa kaganggu ku ayana kehadiran eta jalma asing. Kulantaran sanggeus sabaraha lila didagoan ieu jalma asing teh teu daek nembongan wae. Terus we ieu wanoja teh ngangkat dua leungeunna tepi ka semet dada bari didamprakeun. Tos kitu terus we ieu dua leungeunna ieu wanoja teh diangkat ka luhur
terus dipuihkeun ka gigireun awakna bari musurkeun tanaga jerona. Tos kitu terus ditangkubkeun ieu dua leungeunna ditujukeun kana cai talaga. Nah jol serepet we ieu cai talaga teh ngambul ka luhur nuturkeun kana ieu gerakanana ieu wanoja. Dibarengan ku sora anu seah eta cai talaga teh bari ampul-ampulan kaluhur matak soak anu ningali. Tos kitu terus we ieu cai talaga teh dihembatkeun ku ieu wanoja ka tempat anu dipake nyumput ku jalma anu asing teh. Bakating kuluhurna ilmu ieu wanoja teh eta cai talaga anu nyurup nuju ka tempat panyumputanana jalma anu asing teh tepi ka ngagewor ngaguridag jigah walungan anu bedah. Kusakitu oge tos kaukur yen berarti sakumaha kemampuan tanaga jero anu dipilih ku ieu wanoja teh kacida pisan luhurna. Jigana teu aya babandinganana bisa disebutkeun ieu wanoja teh geus kana tahapan tingkatan jawara anu kahor. Tos kitu acan genepi ieu cai talaga teh ka tempat anu dituju jol kalayang we aya jalma anu hiber ngapung ka luhur terus celak we eta jalma teh eunteup cicing nangtung dina dahan awit tangkal anu gede. Tos kitu jol celeukeuteup we ngabeureukeuteup seuri. Sabar Nyai, tong amuk-amukan gitu bisi darah tinggi gerak. Tersangka geuning ieu wanoja teh ilmu nama lain bantrak-bantrakeun kuring ulah tepi ka urusan jeung manehna ari kieu carana mah bisa-bisa kakuras tanaga kuring. Hampura nyainya bisi ngarasa kaganggu ku kehadiran kuring. Kuring rek pamit heula nya. Tetela geuning eta jalma asing anu nyumput teh mangrupakeun hiji sosok perawakan nini-nini anu mana lamun ditinggali tina dedeg pangadeg jeung baju anu dipake ku eta nini-nini teh jigah tangtungan hiji jawara kahot anu luhung ku ilmu. Acan oge ieu jalma asing teh rek ngejat ti eta patempatan da jol waktosna seueur. Rupina sakitu heula carita dongeng kanggo danget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagean anu kadalapan. Saha cenah eta jalma asing anu nyumput teh jeung saterusna bakal kumaha cenah sikap ieu wanoja talaga ka jalma asing eta teh jeung bangsa naon cenah eta wanoja teh anu sabenerna. Ke urang lajengkeun deui tina episode anu salajengna. Sim kuring Aljunta teh seja undur diri ti payunan para wargi sadayana.
Hapunten tina sagala rupi kakirangan sinarang kalepatan. Boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Nada agung cukup lumur, nada jembar hampurana anu diteda. Wilujeng patepang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.